hayang ngakum lira manuk dadali lain arek sombong tapi niat dina jero hate hayang nyangking ilmu ning sajati babakti ka negeri sangkan negeri makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 khususnya lantaran laban meneruskan ngenaan kisi-kisi atau lebih gambaran soal aya di PTS naon unggul Bapak ayeuna bade rek mere informasi ngenaan kisi-kisi aya di PTS nomor kahiji tapi ya disingkat wae orang langsung wae like subscribe ya di channel ieu lantaran isina loba pisan ngenaan informasi anu boga kaitan sareng materi bahasa Sunda rek kisi-kisi PTS atau lebih beberapa kegiatan orang anu nyangkut sareng materi pembelajaran di kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 8 tapi adalah tema atau lebih jujur lebih dibahas dina ieu panglawungan atau lebih dina panglawungan dina ieu tutorial yang sebutnya dina ieu pengajaran yaitu ngenaan kisi-kisi bahan PTS. Menunggu sih Pak, materi bakal keluar teh. Nah, ini Bapak diberi gambaran kan seutik ya moal sadayana supaya penasaran aja anu dituntut supaya siswa-siswi sadayana baca materina dina buku khusus dina buku anu biru buku paket. Nomor kahiji, menunggu sih Pak, soalnya teh kira-kira bakal keluar. Nomor kahiji kieu tukuran ieu sajak teh mangrupa sajak karangan saha ya parantos ya perlu dijelaskan. Terus nomor 2 kecap niloyo bener betul cocok nu pantes jenis yang titik-titik diana teh nungkul heuh titik-titik kana haropak sidikakeun pakekeun turupkeun berekeun jadi parantos dibahas ya. Nomor katilu masih yang lengkapan saja heuh temakeun ka kengerong titik-titik A, B, C ini parantos. Jadi sekitar aya 20 soal itu parantos dipasihkan penjelasanana jejerna nungkul ya dina tukuran sajak teh. Terus wangunan atau definisi sajak naon definisina sok bacaan anjeun ya bangga. Terus rasa naon lamun pas orang ngadewe atau pas orang ngarungkeun sajak sabada ngaregepkeun sajak tukuran ieu sajak minggu karasa teh nah karunya biasa we tuh kaharti atau nepi penasaran. Nomor 7 kumaha pemerintah rana kumaha pemerintah ka warga miskin sok jajaluk loba lampu stopan kumaha sinonim. Nah sinonim naon sinonim mah persamaan kata sinonim sok tulis dina kamus dina Sunda biji atau napi dina kamus bahasa Sunda persamaan kata tina sinonim teh naon. Awas nomor 8 naon hartina sasaak ya sasaak lain sasak tapi sasaak. Nomor 10 naon wae nu kudu diperhatikeun waktu baca sajak ieu teh dina buku paket mah aya dijelaskeun nah ucapanna nah intonasina apa artikulasi nah naon mah sok ditialian anjeun ya naon anu perlu diperhatikeun dina waktu baca sajak dieu teh dina buku paket mah dina halaman 28 aya unsur intrinsik. Nah unsur intrinsik nungkul ya gesami itu bahasa nu dipebar dina halaman 28 logika 71 gitu. Kita aya unsur intrinsik mangrupa unsur batin ke dibagi dua unsur intrinsik hiji anu sifatna unsur batin dua disebut unsur fisik. Nah bareng rangkeun ieu nya bareng rangkeun
Nomor 12 saha anu ngarang sajak doa. Nah sajak doa teh hiji sajak ya anu disanggakeun sareng kangge salah sahiji pahlawan ti Bandung namina Oto Iskandar Dinata. Sanes doa nya sanes anu tapi aya doa bener. Jadi doa teh aya nu kangge dihaturangan kangge Pak Oto Iskandar Dinata, aya doa mah aya Krisnawati enten aya doa gitu teh doa usaha tah ieu mah dina halaman sekitar 30 menit 38 sok pelarian dirinya ya nu ngaranna doa lamun doa mah Krisnawati tah dina sajak doa teh disanggakeun lagi saha diperuntukkan untuk siapa ini saja. Tadi Bapak disebutkan spoiler ya. Nomor 13 kangge saha jeung saha diberikan jeung saha ieu sajak teh. Nomor 14 pahlawan ti Pasundan anu ketua sejarah harupat bola harupat teh dipake ngaran ya dipake ngaran karena selain stadion sok dipake ku Persib sok main di Lembang ya sejarah harupat ngaran stadion tapi ngaran terus mah ngaran kan sahiji namanya teh salah sahiji pahlawan di Pasundan Kasuliwanina anu sorana teh untuk anu tarik pisan mana padahal ke waktu sekolah ya melawan ke salah sahiji guru anu aya di Belanda anu guru lang Walanda saha nu ngaran sajak tutuhan da itu soal-soal ya nu berkaitan sareng kognisi sareng ngapalkeun iman teu acan jero soalna level ka-hiji ya level ka-hiji kognisi jadi pertama mengingat taksonomi belum ya bahwa taksonomi klasik anu disebatkan atau anu diteorikeun ku Benjamin Bloom mengingat ingat itu aja sinonim keneh tutuhannya naon tutuhan teh sinonim persamaan kata teh naon tutuhan teh nah kamu mah teuing 17 unsur intrinsik neurofisik aku bapak perantau disebatkeun ya aya anu sifatna intrinsik teh ya dibagi dua hiji anu sifatna batin jero ieu mah nu kadua sifatna fisik ada bapak kerja ya hampura ya kurang jelas bisa kurang jelas orangna terus nomor selanjutnya unsur intrinsik menurut itu tadi ayeuna ngadeklamasikan saja nah dia minta saja itu rupa-rupa ya aya nu baca sajak biasa nu sok lomba-lomba ini FTW baca sajak terus aya nu disebut ngadeklamasikan sajak aya nu disebut musikalisasi sajak jadi sajak pakai musik aya nu disebut oge dramatisasi sajak itu materi teh di halaman 81 juga 83 di buku anu biru buku paket tuh dia musikalisasi nah musikalisasi teh yang kayak dijelaskan ya musikalisasi teh aya anu total ya aya anu ringan ya aya anu musikalisasi sajak lagu aya anu anu campuran nah ieu ge di soal nomor 18 nomor 20 di antara lengkah-lengkahnya musikalisasi jadi kumaha carana si puisi beda bahasa Indonesia tapi ngangge latar tukang nanti pakai musik aya lengkah-lengkahna aya tahapan-tahapanna aya proses-prosesna anu bisa dilakonan ku para siswa atau nanti jalmi anu boga perhatian kana sajak kumaha langkah-langkahna kumaha lengkah-lengkahna tah aya tadi dijelaskeun. Nomor 20 dramatisasi sajak itu materi masih berkaitan atau nanti boga kaitan sareng sajak ya maca sajak deklamasi sajak musikalisasi sajak jeung dramatisasi sajak eta di halaman kurang lebih di halaman 80 nah sok baca dulu paling penting mah kumaha carana urang mikir resep kana Sunda jadi bahasa Sunda teh hese ku bapak mau dibere materi nu hese paling penting mah resep
macara resep maca Sunda, resep kena bahasa Sunda eta na hiji kan itu mah hidup sok bisa eksplorasi ya dalam aplikasi lah orang kamari aya aplikasi Sunda biji ya loba aplikasi atau napi website anu bisa ku orang teang dina meluruh atau mencari pengetahuan mengenai budaya Sunda. Nah silahkan dicari. Bapak percaya karena kalian generasi ini udah akrab, sudah sangat akrab dengan smartphone ya, dengan teknologi. Contoh sajak Sunda nulis didramatisikeun. Nah minggu contohnya taige masih tema teh dina halaman 80 dipikir 83 sopre peraku untuk putun 10 ya kisi-kisi nulis dibere. Dia musikalisasi saja kudu diperhatikan tuh nunggul dan ketinggalan musikalisasi teh nunggul kudu diperhatikan teh ya. Nah aya vokalna, nah artikulasi nah nada nah irama nah kumaha naon teh harmoni nah naon tah nya. 24 sareng sajak jante arkida. Tah ini geus komentar geus terkenal itu aja kita mah sok we teh nya. Sareng ngarang si bapak dosa ini si Tipo. Sisi balong ngagoleta. Sisi balong teh sisi ini ulah teh atau bak air ya ngagoleta teh tergeletak. Tah sareng ngarangna. Sok ngarian panjennya. Nah dina nanti sebetulnya bocoran soal PPSI Bapak Miharap pemerintah hiji kumacarana bika resep Sunda weh ya ngasihin soal dilema kumaha resep Sunda maca Sunda pentesin ngobrol kumake bahasa Sunda tegudusin namun apa kasar nyeriusna tena naon sok diajar sadaya lagi biasa gitu anu kapiatur moga-moga sukses nilai nilai saya di PTS. Nanti Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.